pulang anterkeun sakola, balikna tuluy meuli kueh jeung ngopi. Hai, assalamualaikum dulur sadayana. Seperti biasa geus apal meureun besti. Rutinitas isuk-isuk teh nya kieu nganterkeun sakola kan ka Batujaya. Da geus biasa geuningan unggal poe ge diudag-udag we waktu. Nganterkeun isuk-isuk teh meh jongjon ninganan. Mending we kitu tah geus nepikeun ka sakola mah. Bisi turun hujan mah moal kahujanan meureun da di kelas mah. Da lamun kahujanan di jalan mah barabe ninganan. Tapi alhamdulillah cuacana ge cerah. Tah balik nganterkeun sakola teh rek tuluy nimpang we meuli kueh. Jeung ngopi ieu teh besti ke di imah jeung bapana. Geus 2 minggu tara ngahuduk ieu teh besti tara nu berat-berat hayang kue we jeung kopi ning. Singkat cerita geus nepi we besti. Tapi na ke heulan ye rek meresan enggon sare ningan. Da lamun teu diberesan heula rek diuk di mana ning hareurin. Da wayahna we kieu meureun ari isuk digulungkeun kaluhurkeun ke burit dipasangkeun deui. Kitu jeung kitu we unggal poe. Henteu capek kitu teh emang. Capek lah. Tapi nanya da kumaha deui atuh. Mun teu buburu diberesan mah malah tambah balatak ningan. Peda we Iqbal ieu teh keur geus hudang keur mandi ayeuna. Ari bala mah henteu ngan peda sok ngeres doang saeutik. Rek disapuan we keun da dipel mangke ngarah buburu rek ngopi ninganan. Sabariana heurcai ieu teh sasapu pan. Hate mah geus teu sabar hayang ngopi ieu teh. Tuh geuningan eta geus kacangkrang kicingkring we hayang ngopi. Keur sasapu ge hayu we diajak ngobrol. Keur nyaritakeun anu berita di TV eta teh besti. Tapi caritana teh lain sinetron lain naon da besti. Nyaritakeun anu negara keur perang eta teh. Negara anu sok ngadu domba we negara batur ning. Geus moal nyaritakeun nu karari tu patut nyarari hate. Ayeuna mah erek ngopi we tadi teh caina da geus asa. Kuehna ngarareunah teh geuningan besti. Murah meriah dihanaan galede 1000-an oge. Pokona mah hargana haramah di kantong we. Meuli 15.000-an oge wareg jeung 2-aneun mah. Dadar gulung ieu teh ngeunah teh 1000-an oge. Jaba gede deui. Ari bapana mah anu gurih-gurih nih. Bongko, uli, gorengan. Da kanu amis-amis jiga eta mah embungeun. Giung sok puyang cenah mah. Geus nya besti dah.